Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Wilujeng patepang, wilejen paamprok deui swanten sareng sim kuring dina acara Dongeng Sunda. Dongeng Sunda ieu dikarang ku Abah Kampung, digarap ku sim kuring de di channel. Alhamdulillah palawargi sadayana sim kuring tiasa nepangan deui kumaha parwasana lancar, mudah-mudahan aya dina kalancarannya. Amin ya Allah. Humaya amin. Supados teu nyangkolong kana waktos. Ayeuna urang kawitan wae dongeng Sunda anu ngabantu judul wawales kanu telenges ayeuna teh tos nincak kana bagian ka 30. Sok kaparayun sadayana dur harita teh isukna wanci-wanci haneut moyan. Harita si Galang jeung si Turo euker nariis ditepas bari ngarinum cai kopi anu masih ngebul keneh. Pok si Galang nyarita ka si Turo, Kang, ayeuna urang rek meang deui ka Banten nya Kang. Nuhun pisan Kang, urang geus bisa ditepungkeun. Atuh ai Galang, lain isukan we atuh tong ayeuna capek keneh meureun ayeuna mah tuh aya Galang. Manya karek sapeting di dieu di Akang geus rek meang deui ka Banten. Geus cicing isukan we atuh. Tuh Kang, pan kuring ayeuna kudu ini rek nepungan si Ki Guru Ki Dongdang. Urang geus teu kuat Kang euy, hayang ningali wawasena kirak sabalang teh lamun tarung jeung Ki Guru Ki Dongdang. Deui nya I Guru. Nya Akang mah teu bisa nyare di Galang. Nya sok wae atuh, ke atuh sarapan heula. Engke geus sasarap. Pasti urang indit Kang ayeuna keneh. Poe ayeuna keneh urang rek miang deui ka Banten. Mudah-mudahan di jalana taya halangan. Ai cek iciran mah 2 poe geus tepi ka Banten. Oh ya atuh kitu mah urang sasarap heula atuh urang mumuluk heula. Udin. Cek si Jupro terus gugurwan ke si Mudin. Tekung si Lila nu ngaran si Mudin geus murunyung datang ka hareupeun si Turo. Aya naon Kang? Ya naon? Eta geus disadiakeun can sia. Dahar euker si Den Galang yeuh ke si Ai Galang. Ayeuna rek miang cenah rek miang deui ka Banten. Urang hayu urang dahar heula. Oh, ai tuangeun mah Kang. Terus sadia tadi ge Kang, mangga tuh Kang, ayo. Urang sasarengan. Yi. Tuang heula Yi. Mangga Kang, mangga. Geus kitu mah si Galang, si Turo, katut si Mudin arasup ka jero imah maksudna erek dahar sasarap heula. Sanggeus beres mah dalahar. Terus si Galang pamitan ka si Turo, katut ka anak buahna si Turo nu aya di Curug 7. Geus kitu mah gedig si Galang
Init ninggalkeun Curug Tujuh ngagedig bangun anu nyasenaker. Cag urang tunda lalampahan si Galang anu rek balik ka Banten rek bebeja ka guruna nyaeta Ki Dumdang. Ayeuna urang nyaritakeun lalampahana si Baron Ludra, si Jured, katut si Jufro anu rek muru ka kampung Kokoncong anu dipupuhan ku Ki Barong. Eta tilu jalma ngagedig bangun anu rusuh. Urang pecapkeun si Jured, si Baron, katut si Jufro geus tepi ka buruan imahna Ki Barong. Harita teh kayaan keur sepi sabab Ki Barong teu bisa liar lantaran tatu dina awakna keur diririung we kudu jadi anak buahna. Hargungan maneh teh patak pikawatireun. Bok si Jured ngomong ka si Baron Ludra di buruan, "Aden, iyo bumina si Barong teh Aden, urang geus tepi ayeuna mah." "Oh, iyo nya Jured, gimana si Barong teh? Iyo, mohon Aden, mohon." Den, atau hilaben orang yang ikeh. Di belah mana Den ikeh anu rana tiru kali teh Den. Kade atau hilap Den. Mang Johro teh kuat Den. Gandeng sia teh Johro lain ikeh kalem atuh. Ikeh ge ku aing diajak ka imah Nyiranda teh. Eta mah khusus bagian maneh. Tenang Johro, tenang. Mohon Den atuh Den. Sekiat Den. Pan Aden janji masakam di imahna tidak oleh rek mere ikeh engke can di kampung Kokoncong ayeuna Bang geus tepi. Kade tong jadi janji Den. Moal atuh sia teh Johro kalem we. Sok ayeuna mah Jured gorowan eta si Barong cenah kakaluar aing geus teu kuat hayang nginum hanaang. Mangga Den mangga. Geus kitu mah si Jured ruk saram manehna sorana bedas. Sampurasun Barong. Sia aya di jero, Barong keluar sia. Cuk si Jured. Manehna gogorokan di buruan imah. Tata kasopanan si Jured mah. Ari nu di jero si Rebing. Si Uho katut si Roheni ngarenyang sabab apa kana eta sora. Terus si Rebing ngomong ka si Uho, "Oh, jika aya si Kang Jured, oi, di luar. Aduh bahaya ieu mah bakal dicarekan geura urang euy." "Bing euy, paur ieu lantaran upeti anjing jan ngumpul sia kumaha lantaran Ki Guruna ge pan tatu." "Heuh kumaha atuh nya? Ki Guru, aya si Kang Jured, Ki Guru. Di Gunung Anjun. Kumaha tuh Ki Guru ya?" Ceuk si Rebing ngomong kamu jadi guruna nyaeta Ki Barong anu keur kumarhamir nahan ka nyeri. Pok Ki Barong ngomong, "Aduh, man aing nyeri sia teh Rebing. Bejakeun we. Aduh nyeri, aduh nyeri anjing. Ya canggih aing asa potong. Bejakeun we ka si Jured. Aya anu ngahalangan kitu. Urang jadi teu bisa minta upeti. Rebing bejakeun we. Da piraku manehna gerek ngadat. Sugan we bisa nulungan tatu. Uing. Aduh
Rebing. Oh kitunya Ki Guru. Mangga tuh kitu mah. Geus kitu mah si Rebing muru keluar imah. Barang tepi keluar manehna ngagebeg lantaran si Jured kadinya teh bawa balarnya eta si balon ludra jeung si Juhro. Si Rebing macan apa leun ke si balon ludra nya eta budakna kira sabala. Lantaran mun kadinya si Jured mah sok duaan jeung si Juhro. Sanggeus aya nu datang ti imah pok si Jured ngomong ka si Rebing. Rebing kadio sia meni halarese sia teh muka panto teh godong kadio. Mangga Kang mangga ceuk si Rebing bangun anu sieun terus manehna nyampeurkeun ka si Jured. Naon sia muka panto meni halarese teh kemana si Barong kubuh maneh? Ah? Kemana? Aduh, Kang Jured. Hapunten Kang Jured. Ki Guru teh ayeuna teh keur tatu. Keur tatu nandangan ka nyeri Kang Jured. Tatu kunaon sia teh Rebing? Nya jago aturan tatu. Mohon Kang. Mohon Kang Jured. Ki Guru kemari eleh jajaten ku hiji jajaka nu kataran teh jang dodo. Eta pangawasana Kang Jured. Si dodo teh lain bantrak-bantrakeun Ki Guru. Wing si Uho katut si Hendi ge. Nongeng. Tuasa ngalayan pangawasa eta budak. Baru sia eleh ku budak satepak ya. Goblok sia ngerakeun. Hai. Rebing, naon aya beja si Barong eleh gegelut. Kusaha eta teh Rebing, banyak Ki Barong teh pan hiji jago atuh Rebing. Nu aya di kampung kokoncong teh piraku bisa eleh. Uhun den, uhun. Abi oge teu percangkeun Ki Guru eleh. Sok atuh den ayeuna barang kalebet hayu mangga, tong di dieu ngobrolna. Hayu geurang kalebet urang tinggal kaayaan Ki Guru. Hayu ka jero ayeuna mah. Rebing, hayu ka jero. Geus kitu mah. Si Rebing, si Jured, katut si balon ludra nuturkeun si Rebing asup ka jero imah. Sanggeus asup ka jero imah, si Jured ngagebeg lantaran Ki Barong anu keur digugulung ku anak buahna bari kumarurung nahan ka nyeri. Geus kitu magek si Jured diuk digigireun Ki Barong bari pok manehna ngomong. Barong, kunaon maneh oi? Ciga anu nahan ka nyeri kitu Barong. Kunaon? Aduh, Den Jured. Aduh, nyeri Den Jured. Cangkeng asa potong. Aduh. Kunaon sia? Barong. Bisa nyeri kitu kunaon? Sok bejakeun ka aing. Saha anu geus nandasa maneh sia teh. Barong, sok caritakeun ka aing. Tah aing ka dieu datang. Jeung putrana Ki Guru Raksabala nyaeta nu katelahna Raden Baron Ludra. Oh, iya putrana Ki Guru Raksabala teh Aden wilujeng tepang sareng Mamang Barong. Aduh Aden hapunten Mamang. Aduh nyeri Mamang teh nandangan ka nyeri anu buara Aden. Barong
aing nu katelah si balon ludra budakna si Abah Raksabala. Nu maksud ka dieu aing rek menta upeti ka maneh, tapi maneh ayeuna geuning keur aya kamusibahan, sok caritakeun ka kaula barong, sok caritakeun. Aden bangga. Geus kitu mah anu nyaritakeun teh si Rebing. Manehna deuk-deuk nyaritakeun kajadian anu aya di kampung Kokoncong. Basa ijen anu jajatena antara Ki Barong jeung Jang Dodo. Dicaritakeun taya anu kaliwat ti mimiti sampai ke akhir. Tah kitu Kang Jured, kitu kejadian anu tumiba kasih gigu teh Kang Jured, kitu. Lamun kitu mah jelemana aya keneh eueuh di dieu. Sakalian ku aing urang cangkala kumaha Den Baron. Saya menunggu perintah wae di Den Baron lah. Ai kitu mah Jured, lamun aya eta budak anu ngaran si Dodo di dieu keneh cangkala tong dibere ampun. Kuring mah masrahkeun wae ka Mang Jured, urang mah erek liar heula di dieu jeung si Johro. Ieu si Johro panta tadi ka aing minta ikeh cenah. Sok wae maneh Jured ka ditu susul piraku maneh teu mampu eta ngalayanan budak anu ngaran si Dodo. Oh kitu mangga Den, kitu mangga. Red, aneh initnya aing di dieu jeung si Aden Baron. Den Baron mah jeung urang dengan Ike atuh sia teh Red. Itu ngaganggu sia nya. Bela kumaha rek eleh deui ku Jang Dodo. Oh sok. Wah, Duro sia mah di dieu bisi kababang sia, bisi ngacai sia. Tiba heula hayang Ike we. Ceuk si Jured harita teh bari ngadelek ka si Juro. Pauk si Jured ngomong deui ka si Rebing. Rebing, anteur aing kalembur anu aya eta ngaran si Dodo. Ayo anteur. Ayeuna we lah. Bisi kabur perang ge mah aing geus kuat ya hayang nyangkal kata budak. Nu kumaha wani ngalawan ka Ki Raksabala. Hayo. Aduh Kang. Tenang heula Kang Jured, tenang heula tuh Kang Jured. Kan Kang Jured teh karek tepi ka dieu can minum-minum acan, santai we Kang Jured. Ayeuna mah Kang Jured ngaleut heula, ngareureukeun ka capek. Jured, kalem we atuh sia teh karek ge tepi urang teh. Santai heula, ieu ge can disuguhan cacai. Oh katup suguhan cai teh si Aden Baron sia teh Rebing lain kitu wae. Mangga Kang. Geus kitu mah si Rebing harita init ka dapur maksud rek nyokot cai keur nyuguhan si balon ludra jeung si Jured. Tegung si lila si Rebing datang bari mawa cai, mawa gelas, terus siki song diasongkeun ka si Jured katut si balon ludra. Mangga Kang. Ieu caina aduh teu aya naon da tuh. Da can aya nu masak. Oh bae cai oge. Aing geus teu kuat jeung haus. Geus kitu mah si Jured nginum ngalek-lek bangunuhan angnaker kitu deui si balon ludra manehna ngaleki sampai ka beak 2 gelas. Teka tinggalin kita si Juhro nginumna kumaha we moning. Anu nginum tina susukan ngaleki pisan si Juhro mah sampai ka beak 4 gelas mah.
Saenggeus istirahat si Jured sebalun ludra katut si Juhro anu geus rada lila. Pok si Jured ngomong ka si Rebing, "Rebing, hayu geus cukup euy urang istirahat. Urang jorang eta. Ajenongna di masaha cenah eta budak teh. Ai kamari mah Kang, di imahna Kidarta, si Abah Darta. Cicina teh di imahna si Cemuna, nurana bae nol teh teh Kang. Anteur aing ka imahna hayo." Geus kitu mah si Jured jeung si Rebing katut si Uho manehna ngilu. Si Rohendi mah teu diajak sabab Ki Barong eueuh anu ngurus. Tiluan ngagedig bangun anu rusuh. Maksudna rek ngajorag Jang Dodo nu aya di kampung Kokoncong belah Kaler. Ari anu rek dijorag nama harita teh terhut-het we. Meragakeun ilmu kasantikanana ka anu jadi anak buahna. Ayeuna mah aya kamajuan anak buahna Jang Dodo geus bisa sajurus dua jurus mah. Lantaran diajarna ku Jang Dodo tuhu naker manehna teh sumanget. Jang Dodo harita teh saenggeus meragakeun sajurus dua jurus terus manehna nitah kanu jadi anak buahna nyaeta nu diluluan ku si Lukman. Ka Lukman, sok ku Kang Lukman dihareup tadi ku urang geus peragakeun jurusna sok Kang Lukman. Mangga. Geus kitu mah si Lukman ngalengkah ka hareup bari ngomanduan jurus-jurus anu dituturkeun ku para pemuda di dinya. Teu kurang aya 15 jalma mah anu ngilu guguru ka Jang Dodo. Si Lukman nyageurakeun leungeun jeung sukuna bari hut-het. Ai Jang Dodo ningali kasuhudan anu jadi anak buahna manehna nyerengeh bari gagaro sirah. Terus manehna nyarande dina tetangkalan anu ieuh. Geek manehna diuk geureuneng dina hatena manehna ngomong. Aduh benar ya. Urang dieu hayang pisan kana ilmu bela diri teh. Kukuring diberek sajurus dua jurus tilu jurus ge geus bisa kacangking. Alhamdulillah urang geus bisa ngamalkeun ilmu, geus bisa ngabagi ka bisa jeung palawarga di dieu. Hatur nuhun. Aduh keur kitu teh ras Jang Dodo inget kana maksud manehna nyaeta manehna rek maruruh lembur. Manehna baheula nyaeta lembur talaga. Ras manehna ge inget kanu jadi sobatna nyaeta si Nanang Uut. Anu dina pikiranana ayeuna ting aya keneh ting geus eueuh eta si Nanang Uut teh. Haruk atuh ai inget kadinya mah Jang Dodo tungkul bari gumereneng ngomong deui dina hatena. Aduh Nang, maneh aya keneh eueuh Nang euy. Urang sono Nang ka maneh. Selila urang tepat tepung sigana maneh geus gede sarua Nang euy. Aduh, mudah-mudahan urang bisa ditepungkeun Nang nya euy. Ceuk Jang Dodo manehna ngageurentes dina hatena. Terus manehna ngangkat beungeutna manco deui kanu jadi anak buahna anu keur maragakeun ilmu kasantikaan. Harita waktu teh kira-kira pas sore anak buah Jang Dodo bangun anu sumanget naker diajarkeun ilmu kasantikaan ku Jang Dodo teh.
teu aya kacape sigana teh pupuhu anu didinya nyaeta si Lukman anu ngobandoanana Huthead dituturkeun ku anak buah Jang Dodo di tukang keur anteng we anak buah Jang Dodo Huthead teu ku ngisi lila aya hiji jama anu nyampeurkeun ka Jang Dodo nyaeta katelahna eta teh sing horeng eta teh si Abah Darta. Aduh, ganggu, ganggu, bahaya, bahaya. Ceuk Darta bari harwas heureus beus datang ka Jang Dodo. Bari ngomong, bari huhaheho, siga nu capek maklum manehna lulumpatan. Aya naon, Bah? Aya naon? Tenang atuh, Bah. Datang bahaya naon? Aduh, Jang Dodo, itu serabing datang di bari mawa hiburan. Itu aya di imah hiburan sumbar akhirnya langsung mereka beratak kaji dahieun. Saha? Aya saha ki? Aya si Juret, si Kang Rabing aya dekat ya. Jando aduh, itu mah jago, aduh si Juret mah aduh. Jando, aduh, Jando. Tenang atuh, Bah, tenang. Tong sieun. Kumaha ngancam nenangan Jang Dodo. Hayu urang sampeurkeun Rabing tong ayeuna. Nah, tong ayeuna waduh ngadaw beak Jang Dodo. Waktosna kabujeng seep cenah palawargi. Cag atuh ahnya urang simpen di halireun sieun, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Mudah-mudahan enjing urang tiasa patepan deui dina episode dina bagian ka-3 hiji. Hapunten nu disuwun hampura anu ditedak wilujeng kantun.